Dikarenakan masih kene aya jagong kanu harita teh ya tinggal 3 deui nya ayeuna urang damelkeun endog jagong we nya atanapi omelet ya dikurud heula jagongna di sik-sik nya terus ngeuretan heula bawang daun supaya aya warna hejo-hejoan langkung saya di cabe beureumman jadi aya warna beureum-beureumman kitu nya. Terus bumbu nama biasa we bawang bodas sareng pedes nya. Terus direkuh sing lemes. Terus ngarkuh bawang bodas sareng pedes tekeng hilap diuyahan. Tos kitu tos lemes sadayanana kantun direkuh si jagongna tah. Jagongna teh direkuh supaya ngahiji atanapi menyatu nya kitu. Tos seueur tos direkuh sadaya galo-galo sareng bumbu nya kantun engkin urang di endoganana teh tah supaya kan namina ge endog jagong jadi kedah di enogan kitu nya. Tah tos digalo-galo kieu tinggal di enogan kieu tah. Enogna teh hiji we da ayana hiji tah tos digalo-galo kantun digoreng. Digorengna 2 sendok we supaya gampil malikeun ageung teuing mah sesah malikeunna tah kitu. Tos asak tuh kos kieu endog jagongna.